Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping. Dinten ayeuna urang lajengkeun diajar aksara Sunda nyaeta di bagian 2. Sateu acan dikawitan cobi urang emut deui dina aksara Sunda teh aya dibagi janten 2 nyaeta aksara suara atawa vokal sareng aksara ngalageuna. Dina aksara suara atawa vokal aya huruf A, E, I, teras O, U, E, sareng E. Sok di emot-emot deui nya bentuk aksarana. Salajengna dina aksara ngalageuna nyaeta aya sababaraha hiji huruf. Di antawisna hideuk parantos diajar sateu acanna nya huruf K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha. Nah, eta huruf aksara ngalageunana. Nah, dinten ayeuna urang diajar ngeunaan pananda sora. Dina aksara Sunda teh aya seueur pisan pananda sora. Di antawisna aya panghulu, panyuku, paneleng, panolong, pamepet, paneuleung, panglayar, panyecek, pangwisad, panyakra, pamingkal, panyiku, sareng pamae. Nah, ieu kumaha cara ngagunakeunna Ibu? Nah, dinten ayeuna mangga urang diajar ngeunaan pananda sora dina aksara Sunda. Rarangken anu kahiji nyaeta panghulu. Nah, panghulu teh gunana pikeun nambahan sora I dina luhureun aksara ngalageuna. Nah, contona kumaha? Contona misalna urang nyerat baki, huruf Ba, teras huruf K. Nah, ieu huruf Ba teras ieu huruf K. Kusabab hoyong jadi baki, nah ieu gunana ayana panghulu. Urang serat tanda ieu tatanda panghulu ieu di luhur huruf K. Nah, sapertos kitu janten. Ieu teh Ba, ieu asalna K kusabab aya panghulu di luhureun aksara K. Tah ieu teh titik-titik teh dieusian, titik-titik ieu teh dieusian huruf ngalageunana. Janten I teh kedah disimpen di luhureun huruf ngalageunana. Nah, janten asalna K kusabab aya panghulu I janten baki. Tah ieu teh janten Ki sanes K nya. Sapertos kitu. Terus contoh nu sanesna misalna sapi. Kumaha huruf Sa dina ngalageuna? Sa. Nah, sapertos K tapi aya guratan. Ieu teh Sa. Sa, huruf Pi, kumaha Pi? Huruf Pi. Kusabab teu aya huruf Pi, janten huruf Pa heula nya. Tah, huruf Pa. Ieu teh huruf Sapa.
kusabab hoyongna sapi ditambihan panghulu di luhur. Janten tah tong ageng-ageng teh nya alit di luhur. Janten sapi kusabab aya panghulu di luhur. Contoh lain bade naon dieu? Misalna basi. Basi tos basi ieu mameun teh huruf ba. Ba. Nah, ieu mah huruf ba atos tong dirobih deui. Basi. Nah, ieu huruf sa deui. Huruf sa. Nah, jadi basi ngangge panghulu di luhur. Janten ba. Ieu sa janten aya panghulu, janten si. Jadi basi. Nah, sapertos kitu ngagunakeun rarangkeun panghulu. Salajengna rarangkeun anu kadua nyaeta pamepet. Nah, pamepet ieu gunana pikeun nambahan sora e dina luhureun aksara ngalageunna. Nah, ieu ge sami disimpenna teh di luhureun aksara ngalageunna kumargi titik-titikna ieu aya di handapeun tanda pamepet ieu. Cara ngagunakeunna kumaha contohna? Misalna kebi nya sanes kebi atawa kebi, kebi, pipi kebi misalkan. Tadi tos diajar i kan nya panghulu. Misalna pipi kebi. Ieu huruf pa aya panghulu i jadi pi, pipi. Diulang deui. Pipi kebi. Huruf ka. Nah, ngangge pamepet di luhurna jadi ke. Sanes ke tapi ke. Terus huruf ba. Huruf ba ngangge panghulu i jadi kebi. Nah, ieu teh janten pipi kebi. Sanes anu aya cureknya na ieu mah e. Kebi. Nah, pipi kebi saha ta pipina anu kebi. Misalna contoh lain sepi. Nah, meni sepi tadi iseun. Sepi urang serat huruf sa. Ieu teh huruf sa ditambahan pamepet jadi se. Sepi. Huruf pa. Sepi. Nah, ieu teh jadi sepi. Nah, sapertos kieu ngagunakeun rarangkeun pamepet. Anu katilu rarangkeun nyaeta paneuleung. Nah, paneuleung ieu gunana pikeun nambahan sora e dina aksara ngalageunna. Nah, salajengna aya paneuleung. Nah, ieu teh disimpenna oge masih di luhureun aksara ngalageunna. Nah, titik-titikna aya di handap. Janten misalna aya pa ditambihan paneuleung tah sapertos kieu dibacana janten pe. Pe. Nah, teras misalna ca aya paneuleung di luhur janten ce. Teras misalna ka aya paneuleung di luhur janten ke. Nah,
teh jadi pe, ce, ke. Terus misalna aya sa, aya paneuleung tandana di luhur janten se. Nah, kumaha dina wangun katana nya? Misalna contohna beki, ba serat heula ba, ieu teh ba huruf ba kusabab hoyong janten be. Nah, di tambihan paneuleung di luhur janten ieu teh be. Teras ka, tambihan panghulu i. Nah, janten hasilna beki. Ieu teh ba janten be kusabab aya paneuleung. Nah, kusabab aya paneuleung ieu. Teras ka janten ki teh sapertos tadi janten beki. Nah, contoh nu sanes misalna beki seuri berarti sa ditambihan paneuleung janten se. Nah, teras ra hoyong beki seuri teh huruf ra ditambihan panghulu janten beki seuri. Nah, sapertos kitu. Teras anu salajengna nyaeta panglayar. Nah, panglayar gunana pikeun nambahan sora konsonan dina luhureun aksara Sunda. Nah, panglayar ieu teh masih disimpen di luhureun aksara Sunda. Tah kumaha titik-titikna masih dihandap. Contona kumaha Ibu panglayar? Misalna janten nambihan huruf nya di akhir aksara ngalageuna eta. Misalna ka aya panglayar di luhur janten kar. Itu janten dibacana kar. Teras misalna aya ba kusabab aya panglayar di luhurna janten dibacana teh bar. Nah, sapertos kitu. Contoh dina kalimatna misalna sabar, sa heula tos tong nganggo rarangkeun sa teras bar ayeuna huruf ba heula. Nah, di luhurna we ditambihan panglayar janten sabar. Nah, ieu teh sabar kieu nyeratna. Teras misalna ubar. Nah, ubar kumaha ubar? U tadi nu huruf vokal tadi tinggalna u hungkul berarti nyeratna ieu u hungkul u teras bar berarti awalna huruf ba heula huruf ba teras ngangge panglayar di luhurna janten bar dibacana. Tah, sapertos kitu ubar janten pami tungtungna aya huruf nah nganggona rarangkeun panglayar. Salajengna rarangkeun atawa pananda sora nu kalima nyaeta panyecek. Nah, panyecek ieu nyaeta rarangkeun anu gunana pikeun nambahan sora dina luhureun aksara ngalageuna. Tah, masih disimpenna di luhur aksara ngalageuna. Panyecek nambihan huruf misalna huruf K
kusabab aya rarangkean panyecek tah ditambihan nu buleud di luhur alit janten dibacana teh kang. Nah kitu nya gunana rarangkean panyecek ieu teh Kak aya tandana panyecek teh buleud di luhurna janten dibacana kang. Misalna ca aya rarangkean panyecek di luhur berarti dibacana cang. Terus misalna pa aya di luhurna rarangkean panyecek buleud dibacana pang. Gitunya ngagunakeunna. Misalna kerang kumaha nya nyerat kerang tah kerang nu tadi atos ka heula ditambihan rarangkean naon hoyong jadi ke pamepet jadi ke ra kerang gitu huruf ra tah aya panyecek di luhurna buleud jadi dibacana teh kerang tah kitu di nyerat kerang teh. Terus misalna terang huruf ta sami aya pamepet di luhurna terang ra terang ieu teh jadi terang nah gitunya janten ngagunakeun rarangkean panyecek ieu. Misalkan hiji deui naon urang sapertos nu tadi dina huruf vokal tinggalna urang. Nah urang buleud nya ieu teh janten ieu teh urang nah gitu. Nu kagenep nyaeta rarangkean panyuku. Nah rarangkean ieu gunana pikeun nambihan sora u dina handapeun aksara ngalagenna tah ayeuna mah disimpenna teh di handap aksara ngalagenna tah titik-titik ieu teh kan ku aksara ngalagenna di eusianna. Nah panyuku ieu disimpenna di handapan tadi mah tos di laluhur nyimpenna teh ayeuna mah nyimpenna di handap. Contona ka kusabab aya panyuku tah di handap disimpenna sanes di luhur janten dibacana teh ku asalna ka kusabab aya panyuku di handap janten ku. Misalna sa kusabab aya panyuku di handap jadi su. Misalna deui pa kusabab aya panyuku di handap alit janten dibacana teh pu. Misalna deui ba aya panyuku di handap jadi dibacana teh bu. Misalna deui nya aya panyuku di handap jadi nyu. Nah kitu nya ngagunakeun panyuku. Coba ayeuna dina wangun kuku ieu kuku kumaha nyeratna tah sapertos ieu kuku berarti ieu teh huruf ka aya panyuku di handap berarti tos ku ulang deui kuku tah sapertos kieu kuku ieu kuku terus suku tah su teh huruf sa aya panyuku terus ku nah kuku suku ieu
ieu kuku suku tah sapertos kitunya ngagunakeun rarangkeun panyuku. Anu katujuh rarangkeun panyakra. Nah rarangkeun panyakra ieu gunana pikeun nambahan sora dina handapeun aksara ngalageuna. Nah anu tadi mah panglayar di luhureun, janten ai panglayar mah na teh di akhir, ari panyakra mah tah kra contona dina namina we panyakra, na teh aya di tengah-tengah aksarana dibacana teh. Contoh misalna pa aya panyakra kitu tah, janten dibacana teh pra. Nah janten na teh aya di tengah dibacana teh pra. Ai panglayar mah tadi na teh di akhir misalkan jadi par, ari ieu mah panyakra mah janten pra. Teras misalna ka aya panyakra janten kra. Nah janten kra. Terus deui misalna ba aya panyakra di handapeuna, janten dibacana teh bra. Nah janten dina panyakra mah na teh janten di tengahnya bra kra pra. Hari panglayar mah na teh di akhir jadi par kar bar. Tah kitu bentena eta panyakra sareng panglayar. Nah contohna misalna naon, sukro arana teh tadi tengah tah, ieu saheula ngangge panyuku janten su ieu kro. Ka ieu teh ka hoyong aya panglayar sukra. Tah ieu ditambihan hoyong jadi kro ditambihan panolong. Nah mungkin dipelajari deui nya aya panolong disimpenna teh alit nah di katuhu huruf ngalageuna panolong. Jadi ieu teh dibacana sukro. Nah mungkin urang diajar panolong ieu kumaha ngagunakeun panolong. Nah ieu dibacana sukro. Tah kitu. Anu salajengna nyaeta panyiku. Ieu aya kadalapan panyiku. Panyiku ieu nyaeta rarangkeun anu gunana pikeun nambahan sora dina handapeun aksara ngalageuna. Tah ayeuna mah sami dihandapeun deui panyiku janten di tengah-tengah kitu dibacanana teh. Misalna ka aya panyiku, nah kitu panyiku janten dibacana teh awalna ka janten kla, aya elan di tengahna kla. Tah dibacana janten kla. Asalna ka kusabab aya panyiku janten kla. Terus pa misalna pa hoyong nyerat pla, kumaha nyerat pla? Nyerat pla huruf pa heula tambihan we di handapna panyiku. Nambihan di handapna panyiku janten dibacana teh pla. Nah contohna plang aya nu sok di jalan plang. Pla janten pa heula
Panyikuan jantan pla ieu teh rada miring ya nyerat panyikuna pla. Tah tadi kan aya anu nyimpen huruf di luhur nyaeta panyecek. Jantan simpen we huruf anu panyecek teh buleud alit. Jantan dibacana teh plang. Itu plang. Sapertos kitu plang. Janten panyiku ieu mah dibacana teh di tengah-tengah. Tah ieu aya strip, ieu juga aya strip. Tah berarti tengah-tengah ieu misalkan hoyong ca jadi cla celang. Ieu teh ca. Kusabab hoyong jadi celang panyikuan panyiku terus angge we ieu panyecek janten celang. Sapertos kitu ngagunakeun rarangkean panyiku ieu. Anu kasalapan rarangkeanna nyaeta paneleng. Paneleng ieu gunana pikeun nambahan suara e dina hareupeun aksara ngalagena. Nah ieu teh paneleng. Curekannya paneleng. Nah ieu mah disimpenna teh di payuneun aksara ngalagenana. Misalna ka ieu teh huruf ka aya paneleng. Tah disimpenna teh di payuneun huruf ngalagena. Tah paneleng ieu tah kade ieuna strip ieuna kumargi mungkin aya oge strip anu aya oge tah aya anu paneleng mah pan ka dieu ka katuhu stripna teh. Tah engke ge aya oge anu stripna ka payun. Tah kadenya ieu mah mungkin kanggo panolong anu strip ka payun mah. Ieu anu ka katuhu kangge paneleng anu ka kenca kangge panolong. Nah ayeuna mah paneleng heula anu ieu. Janten disimpenna teh di payuneun aksara ngalagena. Janten dibacana teh asalna ka kusabab aya paneleng jadi ke. Tah ke anu curek teh ninganan. Teras misalna na ieu teh na kusabab aya paneleng di payuneun hurufna paneleng. Nah itu janten dibacana teh ne. Tah anu aya curekan na nu aya topian. Teras misalna ta ieu teh huruf ta aya paneleng di payuna alit janten te. Terus misalkan sa teh sa aya paneleng di payun janten se nu dicalurak nya na. Nah sapertos kitu ngagunakeun paneleng contona misalna sate kumaha nyeratna sa tos sa mah kedah ngangge rarangkean teras te ieu teh ta sata kan upami kieu mah dibacana teh tah pami nganggo paneleng di payuna jadi sate. Tah kitu nganggona. Ieu teh panelengna kade disimpenna di payuneun. Anu kasapuluh rarangkean nyaeta namina teh panolong. Panolong ieu gunana pikeun nambahan sora o
ditukangan aksara ngalagenna. Nah tadi mah pan mah di payunnya disimpan teh ayeuna mah panolong mah dipengker. Jadi misalnya huruf K aya panolong dipengker tah panolong. Nah ieuna Kak kenca tah. Tadi mah mah paneleng mah ka dieu nya. Ayeuna mah panolong mah ka dieu tah ka kenca. Jadi asalna Kak janten kusabab aya panolong jadi ko. Teras misalna H kusabab aya panolong dipengkerna jadi ho. Teras misalkan ma kusabab aya panolong nah jadi mo. Ieu teh ho, ieu mo. Terus misalnya la kusabab aya panolong dipengker janten lo. Tah gitu cara ngagunakeun rangkean panolong. Contohna misalnya soto, nyerat soto ieu serat heula sa. Nah so jadi kusabab hoyong jadi so nganggo panolong dipengker janten so. Terus to ieu ta ngangge deui panolong janten so to. Tah sapertos kitu tah nyerat soto aya panolong nu disimpen di akhir aksara ngalagenna. Anu ka-11 rarangkena dinamian pangwisad. Nah pangwisad ieu gunana pikeun nambahan sora atawa ieu tah huruf H ditukangan aksara ngalagenna. Janten misalna ca aya pangwisad. Tah pangwisad mah kitu we diseratna teh ditungtung janten dibacana teh asalna ca kusabab aya pangwisad janten dibacana teh cah. Tah cah gitu. Tapi ieu teh dianggena teh di nu akhir hungkul. Misalkan cah atawana rah. Ra pangwisad di akhir janten dibacana teh rah. Contona misalkan sirah ieu teh sa ngangge nu i teh tadi si teras rah. Ira mangge pangwisad di akhir janten dibacana teh sirah. Sirah. Terus misalna naon deui nya misalna gajah nah ieu jah. Terus huruf ja nah ngangge we pangwisad di akhir janten dibacana teh gajah. Nah kitu kanggo rarangkean nu ka-11 nyaeta pangwisad. Pokona di akhir-akhir ieu tah ya sateripan ieu teh kata ieu aya ditungtungna jadi
kanggo rah, cah, bah, terus nama teh tah gitu di akhir-akhir ditambihan huruf nya. Rarangken anu ka-12 nyaeta pamingkal. Nah, pamingkal ieu gunana pikeun nambahan sora i dina handapeun aksara ngalagenna. Nah, ayeuna mah di seratna teh di handapeun aksara ngalagenna na pamingkal. Contona kumaha? Contona misalkan ka aya pamingkal pamingkal teh kitu taya pamingkal janten asalna ka kusabab aya tanda pamingkal janten kia. Nah, janten aya i di tengah-tengahna. Tah sapertos ieu strip tah i di tengah-tengah. Nah, janten dibacana teh kia. Misalna deui da. Da ieu misalna da kusabab aya pamingkal janten dibacana teh dia. Teh dibacana teh janten dia. Terus misalkan pak aya pamingkal di handap dibacana teh janten pia. Nah, sapertos kitu. Contoh dina katana misalkan madya. Serat heula huruf ma teras huruf da. Mada. Kan ieu mah dibacana mada kusabab hoyong jadi madya. Nah, tambihan pamingkal di handap janten dibacana madya. Nah, sapertos kieu nya janten aya huruf i di tengah-tengahna. Anu ka-13 nyaeta rarangken pamaeh. Nah, rarangken ieu gunana pikeun ngaleungitkeun sora a dina aksara ngalagenna. Janten lamun misalkan kan dina aksara ngalagenna mah janten ka, ca, nga, ra, tah aya a wae di akhirna teh tah hoyong dileungitkeun kumaha? Misalna huruf ka ieu teh aya hoyong dileungitkeun ieu hoyong ek hungkul. Janten ieu teh aya pamaeh tandana di dinya ditukangeun anu disimpenna ditukangeun huruf ngalagenna jadi dibacana teh ek we hungkul. Terus misalkan ma ieu teh hoyong jadi em berarti disimpenna pamaeh di akhirna. Nah, jadi em hungkul. Misalkan sa ieu teh kan sa terus hoyong jadi es hungkul simpenan deui we pamaeh di akhirna. Ieu teh janten es. Tah sapertos kitu. Janten gunana pamaeh ieu kanggo ngaleungitkeun sora a na dina aksara Sunda. Contona urang nyerat Sunda. Urang serat heula huruf sa teras ngangge panyuku tea anu di handap disimpenna janten sun, janten su, terus su na da. Nah,
Sunada ieu mah dibacana teh. Nah kusabab hoyong janten Sunda ta enna ieu berarti aya nu dileungitkeun a-na janten di pamaehan dina hurufna janten dibacana teh su ta ieu en kan asalna na kusabab aya pamaeh janten leungit a-na janten sisa en tah ieu kieu janten Sunda tah nyerat Sunda teh sapertos ieu aya pamaeh dina huruf en. Misalna deui mirip ma ra terus pa marapa hoyong janten mirip berarti nah ngangge rarangkeun ieu mi ri miripa hoyong leungit hoyong jantan hungkul berarti ngangge pamaeh janten mirip mi ri janten leungit a na nya janten mirip. Nah kitu kanggo ngagunakeun rarangkeun anu terakhir ieu nya nu rangkeun pamaeh. Nah ayeuna urang diajar maca aksara Sunda. Ibu bakal nyerat aksara Sundana ku hidep cobi dibaca. Nah ieu contona misalna ieu ibu gaduh huruf cobi janten naon ieu ba ca janten ieu dibacana baca. Nah teras misalna deui ibu nyerat ieu nah ieu dibacana naon ma aya panolong janten mo ieu ba kusabab aya panghulu i janten dibacana bi. Ieu la kusabab aya pamaeh di akhir dileungitkeun a na janten al hungkul janten itu dibacana mobil. Terus contoh deui cok kuhidep kuhidep dibaca aksara Sunda ieu tah ieu naon dibacana ieu janten dibacana ca ieu teh huruf ca kusabab aya anu di luhur buleut teh naon panyecek eng janten dibacana teh cang kang ieu huruf ka sami aya panyecek janten cang kang tah kieu nyerat cangkang. Cobi ayeuna diajar nyeratna aksara kumaha nyerat aksara a dina huruf vokal teras ka hoyong leungit janten ak berarti pan pamiki mah aka ta a na
dilengitkeun jadi ak hungkul berarti nambihan pamae dina huruf K na jadi ieu teh ak. Ayeuna huruf sa terus huruf ra. Nah janten ieu teh ak sa ra. Tah sapertos ieu aksara. Nah sok hidup diajar deui mungkin diajar deui macana kumaha aksara Sunda, nyeratna diemot-emot deui. Nah video kanggo diajar aksara Sunda bagian 2 ieu dicakapkeun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.